Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui ngadongeng deui mitra pemirsa Mang Guru. Mohon dina waktos ayeuna Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Jawara ti Paguron Tepas Sunda. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Sok kanu bade maranco diantos ku Mang Guru jempolna, komentarna, oge kanu teu acan subscribe, diantos subscribe nanya. Mohon etang-etang ngiring ngarojo ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, tunda heula lalakoneng Arin anu kiwari geus ngabuktikeun kekuatan anyar anu geus dicangkingna. Ayeuna urang samper deui kahirupan Jang Pringga jeung kulawargana. Siga sasari kalayan pinuh ku kadede maocih maturan Jang Pringga sangkan nyirilis anu jadi indungna jongjon barang gawe. Kera tuang atuh mak, ti tadi can katinggal barang tuang, cek Celilis nguronyong gek di hareupeun Mak Oci. Uguh ge teuing kunaon nyai, poe ieu mah asa embung kana barang dahar teh, beuteung oge asa teu karasa lapar, tembal Mak Oci. Kedah dieusian atuh mah bilih ku Mak Onam. Ih, da teu hayang atuh nyai. Nya nyai hampura manya bisi pernah nganyerikeun hate nyai, cek Mak Oci dari pisan. Har ari emak nyarios teh sok ka mana wae, cek Cerilis ti kerung-kerung we. Ih nya nyai bisi emak teh pondok umur, penting teh emak ngimpi di teangku jenat salaki lempang pakaleng-kaleng muru cahaya anu endah nakabina-bina tah kitu nyai. Yeuh eta mah mung ngimpen we mak, ciciren emak teh nuju sono ka abah, tembal Cerilis. Kituna teh ari dina hatena mah bet aya rasa anu teu bisa diungkarakeun ku basa. Nyai hayang kacai heula mamahnya, hingga sing jadi budak anu solehnya, sing pinter, sing bager, sing jadi jalma anu mangpaat pikeun diri kulawarga bangsa katut agama, cek Mak Oci. Datep ka Jang Pringga anu keur anteng nyonyoo panggal. Ari anu ditetep namah ukur unggek bari sura-seuri calangok tarang jeung pipi Jang Pringga diciuman. Jang Pringga mah ukur sura-seuri siga anu bunga, beda pisan jeung paroman Celilis anu siga teu geunah rasa. Mak Oci ngoloyong ninggalkeun Celilis jeung Jang Pringga. Ari Celilis mah ngised ngadeukeutan anakna. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, teu sawatara lila berak kadenge aya sora ti kamar cai. Mak, cek Celilis coringhak bari gura-giru muru ka kamar cai. Pohara ngagebegna Celilis
mangsa nempo maoci anu keur aya dina kaayaan nang karak bengkang, baskom, siwur, batok, jeung tilam kai paranti nyeuseuh pating solengkra. "Mak," cek Celilis rampang rempeng bari gancang ngarawu awak maoci. "Mak, manini kunaon, Mak?" cek Jang Pringga anu nuturkeun nempo ka kamar cai leuwa-leuwe ngarangkul maoci. Ari maoci ukur rengha pranjug, atra pisan ambekanana siga anu eungap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulahek sirah maoci ngulahek kabelah katuhu, leungeunna nyampai dina rangkulan Celilis. "Emak," cek Celilis ngagoak bari nangkep awak maoci anu kiwari geus jadi layon. "Mak," cek Jang Pringga oge pipilueun ceurik bari nangkep pageuh layon nenena. Tekung sedila pating kurutak tatangga anu daratang alatan ngadenge Celilis anu gogoakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maoci duh teu nyangka. Ya Allah, mani tegering-gering acannya ari maoci. Cek ibu-ibu tetanggana maoci pating rariwih bari ngagalentoran layon maoci. Gancang bejaan jeung bedoy jeung ceuyeum mah, cek salah saurang warga mere parentah ka sababaraha urang jajaka. Anu ditaritah teu talangke gura-giru arindit pikeun ngabejaan si bedoy jeung ceuyeum mah anakna maoci. Di imah nama Oci jadi ngagimbung ku warga Celilis jeung Jang Pringga anu beuki anggot careurikna pada ngarupahan pada ngababerah. Mitra-mitra pemerto dongeng Mangguru disaprak maot nama Oci sakabeh pakayah ditinggal ma Oci dipasarahkeun ka si bedoy. Ari ceuyeum mah jeung salakina mah embungeun nyoro pajar teh di mana dirina geus eueuh oge da warisan mah bakal tamplok kabeh ka si bedoy bubuhan minangka anak anungan ukur hiji-hijina. Atuh perkara kasedih jeung kana langsa ku maot nama Oci ari lila kulila mah bisa kapang palerkeun. Gak, kama pangjankeun kopi kitu, cek si bedoy. Anu harita keur niis ditepas imah, marentah kanu jadi anakna. Tinggal ge hoyong pak. Nya jeung wae ngan ulah mineng teuing ari budak mah bisi seueul, nya seueul beutong.
jang pringga ukur unggek. Anu saterusna mah ngojengkang ka jero imah. Anu teu sawatarila oge geus ngurunyung deui gek di hareupeun bapana. Pak, aya pakuwu pak, cek jang pringga. Curugna nunjuk ka saurang lalaki anu asup ka buruan imahna. Anu tetela eta lalaki teh kubu dahlan. Si bedoy ukur unggek bari neuteup kanu anyar datang. Sampurasun, cek kubu dahlan uluk salam. Rampes, tembal si bedoy jeung jang pringga meh bareng. Hahaha, aya kaperyogian naon pakuwu? Tanya si bedoy. Nya hayang ulin we atuh jang bedoy. Jang pringga tos ibak. Tembal ku dahlan ditungtungan ku ngareret ka jang pringga. Jang pringga mah ukur unggek bari seuri. Pinter, kudu tekebat ku dahlan nyaritana sabab kaburu ngurunyung celilis anu nananggay cikopi. Geningan aya pakuwu, tos lami pakuwu, tanya celilis semurengku. Nya karek gegek nyi. Nyian cikopi hiji deui mah nyi, cek si bedoy nyelengkeung. Har, pan eta aya 2 cangkir, cek ku dahlan nunjuk babawaan celilis. Kanggo si Ingga ieu mah palayan kopi saurna teh, tembal celilis. Anu saterusna mah gura-giru asup deui ka jero imah. Baru yang pringga teh sok resep ngopinya, cek ku dahlan ngesek-ngesek buuk jang pringga. Jang pringga mah ukur keom, tekung serila. Celilis geus ngurunyung deui bari mawa cikopi jeung lalabuhna. Mangga atuh dileueut pakuwu, cek celilis ngasor-ngasor peuyeum ketan. Warareg keneh nyi, tas dahar bieu. Nya jang bedoy, ayeuna geus rame deui beja di Cikampak geus aya deui anu karampogan cenah mah. Waduh, ira pakuwu, cek si bedoy siga anu reuwas. Nya basa mangkukna cenah mah. Saha deui atuh anu ngarampog teh? Pan karaman bahdakok mah tos tumpur sadayana oge, cek celilis milu nyarita. Nya eta teuing atuh nyi, da ieu mah lantip anu ngabangsatna teh aya tapak nyokel panto atawa jandela-jandela acan cenah mah. Kedah kumaha atuh pakuwu, bilih dugi ka lembur urang? Tanya si bedoy siga anu melang. Pugo oge kitu, mata disebut penting ayeuna mah urang ronjatkeun deui ronda, tong tali berat teuing sare. Siap pakuwu siap, cek si bedoy haget pisan nyanggupan. Pakuwu dupi Kang Kaka sareng Kang Rohiman tos diwartosan, cek celilis ngareret ka ku dahlan. Uguh ieu beja oge ti Jang Kaka jeung ti Jang Rohiman. Malah mah Jang Kaka jeung Jang Rohiman teh menta idin rek nalungtik eta perkara ka Cikampak. Ngan candi idinan da di lembur urang oge butuh ku maranehna teh apanan pikeun ngajaga ieu lembur. Janten kedah kumaha atuh pakuwu, cek si bedoy tumanya. Nya sangkan leuwih merele mah urang ngayakeun riungan we pikeun ngabadamikeun ieu perkara, cek ku dahlan dari pisan. Celilis jeung si bedoy arunggut-unggutan tandaning sapu kana kekecapan ku dahlan anu jadi pamingpin lemburna. Ari Jang Pringga mah sajeroning nyonyoo panggalna teh ceulina mah ti rebing-rebing we ngadedengekeun wangkongan ku dahlan jeung anu jadi kolotna.
Pentingna di imah kuwudahlan diayakeun bagempungan meh kabeh warga tumplek di imahna kuwudahlan kaasup si kakak jeung si Rohiman katut mitoha-mitohana. Kumaha we carana rampok-rampok teh kedah ditumpes. Kumargi kitu abdi nadawi di sejana lung tika lembur Cikampak. Da di dieu mah wios aya Kang Rohiman, ceuk si kakak ngaakangkeun ayeuna mah ka baladna teh. Jang kakak ari perkara eta mah kumaha hadena wae pikeun bapa mah geus kacidabungan hidup daek babakti nggoning nanjeurkeun katengterman lembur oge ceuk kuwudahlan nemberakeun kareueusna. Uing milu Kang, ceuk si Ipay anu milu dina eta riungan nyelengkeung bari ngacungkeun leungeunna. Sarerea jadi rutret ka si Ipay. Abdi ngiring Kong. Sababaraha urang di antara anu haladir ngaracung hayang milu ka si kakak. Jempe. Ieu we ayeuna mah jang kakak jeung maneh Ipay bagean lungtik ka Cikampak. Anu sejena kudu ngaronjatkeun keamanan di lembur urang. Ceuk kuwudahlan nyaritana rada ditarikeun. Kabeh anu hadir tayanu wani baha ari kuwudahlan geus nangtukeun kaputusan mah sarerea haget pisan seja ngalaksanakeun kaputusan tina hasil babadamian. Aku Pak. Aya sora anu kekeleuweuhan di buruan. Kabeh caruring hak ngaliuk kana datangna sora. Tekung sedila ngurunyung saurang jajaka dina kaayaan haheho. Aya naon siga anu diudag-udag ku anjing edan wae teh? Tanya kuwudahlan semu kerung. Mang Jejen kabangsatan Pak Kuwu. Tembal si jajaka semu hari weus-weus. Kabangsatan iraha. Tekuna naon kitu Mang Jejena? Loba warga anu pating celengkeung ngalungkeun pananya. Geus tong waka loba tatanya. Angguran mah hayu urang tarempok katen Mang Jejena, ceuk kuwudahlan semua gorowok. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru tekung si dititah 2 kali kabeh barudal ti imah kuwudahlan. Anu saterusna mah satengah paheula-heula muru imah anu kabangsatan. Si kakak jeung si Rohiman pating jorelat miheulaan abringan warga. Sanapina ka imah anu kabangsatan kasampak anu boga imah keur pada ngababarah ku sababaraha urang tatanggana. Pamajikan Mang Jejen ngaguk-guk jeung ceurikan harta bandana anu digasab. Teuing saha jang da beungeutna mah kahalangan ku tergos hejo. Ari tina dadegna mah budak leutik. Sorana mah moal nyalah sora awewe. Tembal Mang Jejen. Mangsa si kakak jeung si Rohiman mimiti nalek. Budak awewe kabelah mana lompatna Mang? Tanya si Rohiman netep seukeut. Teuing dengan saukur sakocepat gerakanana teh ngan sigana mah kabelah ditutu jang. Ceuk anu ditanya tutunjuk setengah tepugu. Sabaraha urang? Tanya si kakak. Saurang jang budak eta wungkul. Si Rohiman jeung si kakak sakedapan mah ngan ukur silih reret. Cileng jorelat las. Ngan ukur sakedet netra jirim si kakak jeung si Rohiman leungit siga diteureuy ku beleg-begna peuting. Warga anu samemehna ngagembung di imahna kuwudahlan. Ayeuna mah jadi tungkeb di imahna Mang Jejen anu jadi korban kabangsatan. Baruk budak leutik oi. Saha deui atunya mangkeluk anu ngaririweuh lembur teh. Lamun beunang dipodaran sia ku aing mah. Di imah Mang Jejen jadi recok ku warga anu ngedalkeun kakeheulna sewang-sewangan. Ari jang kakak jeung jang Rohiman tadi ka dieu ceuk kuwudahlan nanya kanu boga imah. Ka dieu ngan saparantosna tetaros teh langsung bae pating jorelat bade ngudag bangsatna sigana mah Pakuwu. Ayo atuh urang milu ngudag euy. Ayulah urang podaran tuman. Kaayaan di imah anu kabangsatan jadi beuki rame.
Us ke rek mudag teh udah ka mana da tepuguh udah geunana cari cingwe ayeuna mah ceuk dahlan ngagebes kanu araya di dinya. Warga oge antuk nama ukur pating haruleng da memang bingung teuing kudu ka mana nyusul si kakak jeung anu jadi baladna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru dina mongklengna kaayaan peuting di wewengkon anu geus kaasup kana wewengkon Pileuweungan dua jirim jojorelatan sakapeung ku jelangga-jeleng kana dahan-dahan kai anu jangkung bari culang cileung siga aya anu keur diteangan. Oh kak, itu kak, cek saurang semua harewosan anu tetela si Rohiman kituna teh bari gugupai kasih kakak anu keur aya di handapeunana sangka naek kana tangkal anu keur ditaekan ku dirina. Jeleng ngan ukur dina sababaraha kali gerakan si kakak geus aya di gigireun baladna. Mana cek si kakak nalak-nalak kana panuduh baladna. Oh tuh aya tuh nyawe katembong ku si kakak oge aya hiji jirim budak anu lempang na semu rurusuhan nyorang ngrembetna jalan satapak di Pileuweungan. Jorelat jeleng si kakak miheulaan ku jelangga-jeleng pinadahan anu hiji kana dahan anu sejena ngadeukeutan jirim budak anu ngan ukur katingali tagogna wungkul kawantu keur dina kaayaan poekna peuting. Ari si Rohiman gancang nuturkeun anu jadi baladna. Rag jirim budak anu keur dituturkeun ku si kakak jeung si Rohiman ngeureunkeun lengkahna sarta rutret siga anu keur nitenan kaayaan di sakurilingeunana. Si Rohiman jeung si kakak gancang pating salingker kana tukangeun tangkal. Jirim budak leutik anu teu sidik beungeutna kalayan antare neruskeun deui lempangna. Si kakak mere isyarat ka baladna pikeun nuturkeun deui jirim budak leutik anu keur ditalingakeunana. Jorelat jeleng les kalayan teu disangka-sangka ti anggalna. Jirim budak leutik jojorelatan kalayan gerakan anu pohara cepetna anu dina waktu sakedeung oge geus ngiles teu katingali deui jirimna. Si Rohiman sakedapan mah ngan ukur silih leret jeung anu jadi baladna. Jeleng celek si Rohiman miheulaan turun tina tangkal sarta siga anu hampang pisan napakeun sukuna kana lemah kalayan teu nimbulkeun sora. Si kakak gancang nuturkeun anu saterusna mah culang cileung neangan jirim budak leutik anu keur dituturkeunana. Oh, kamana nya oi, cek si Rohiman sajoroning culang cileungna. Teuing oi doh, da garakanana pohara gancang nanya. Wah, sigana mah ka ditu Kang. Cek si Rohiman ngira-ngira. Neangan kuring mang. Aya sora ditukangan si Rohiman jeung si kakak
si Rohiman jeung si kakak pohara ngagarebegna sabab tetela di tukanganna geus ngajaga jirim budak leutik anu tadi dituturkeun ku dirina. Tapi teu sidik ari beungeut nama keur mah dina kaayaan peuting katambah beungeut eta jirim budak leutik teh kahalangan ku salambar lawan anu ditergoskeun. Ngan ari tina dedeg jeung sorana mah geus moal salah deui pasti eta jirim teh budak awewe. Maneh anu ngabangsat urang lembur teh nya, ceuk si Rohiman ngomongna rada tegeg. Rek naon kitu mang, tembal eta budak bari teu weleh dibarengan ku seuri. Gancang pasarahkeun karunya. Cokot we ai bisa mah tuh mang, tembal eta jirim budak kituna teh bari ngacung-ngacungkeun kanjut kundang. Ari ieu teh Neng Arin, tanya si kakak anu tayoh nama rada apaleun kana sorana. Anu ditanya teu nembalan malah manulak cangkeng anu saterus nama ngababaskeun deui kanjut kundang kana jeroan bajuna. Gancang pasarahkeun kehed, ceuk si Rohiman nyentak. Cek aing oge cokot ku sorangan ari bisa mah. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, si Rohiman asa dicoogado amarahna langsung muncak. Teu tatapasini deui, jileng si Rohiman nyebrut narajang, pereupna ngahiuk rek ngalasirah. Lep dina gerakan anu pohara gancangna, jirim budak leutik ngelokeun sirahna atuh pelos panarajang si Rohiman nyamos ngahakan angin. Tapi teu cukup ku kitu, sangepelosna panarajangna si Rohiman langsung nyusul tepus ngababukeun sikuna rek ngalacareham lawan. Tapi siga samemehna panarajang si Rohiman lapur deui tina sasaran. Ari si kakak mangan ukur ngajanteng ningalikeun kajurung ku amarah jeung rasa kapanasaran. Si Rohiman teu eureun nyahcar jirim budak leutik anu gerakanana kacida pisan cepetna. Tapi siga nu gampangeun pisan kabeh panarajang si Rohiman beunang disingkahan. Seak dampal suku si Rohiman rek ngajajak dada eta budak. Jirim budak leutik sakilat ngagiwar kabelah kenca pelos. Pikeun anu kasakitu kalina panarajang si Rohiman ngeplos deui tina sasaran. Dina kaayaan awak si Rohiman anu keur rada nyolontod alatan kabawaku tanagana sorangan, jirim budak leutik nanggeulkeun peureupna rek ngalah kekemplong lawan. Tapi si Rohiman oge lain jalma jore-jore. Gerakan lawan geus bisa karasa tina anginna, gancang si Rohiman nyingkahan panarajang ku jalan muterkeun awakna. Pelos panarajang jirim budak leutik ngaplos ngahakan angin. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru,
anu galungan beki ragot suat siat babalicetan nyingkahan sakaligus ngasupkeun panarajang kalayan ngeterukeun kamampuhan sewang-sewangan. Ari si Kaka mah ti tatari oge ngan ukur nempokeun siga nu era ari kudu ngaraponan budak leutik mah, tapi sok sanajan kitu teu bisa dibohongan. Si Kaka oge ngarasa kataji ku ajan wewesen anu kacangking ku eta budak. Anu gerakanana mah geus bisa dipastikeun ajan wewesenna aya dina tingkat anu kawilang luhur. Si Rohiman anu kiwari jarakna aya kana 4 tumbakna ti jirim budak leutik ngajega bari ngatur napasna. Sat leungeun si Rohiman meta anu saterusna disilangkeun dina hareupeun dada. Nempo kitu jirim budak leutik oge teu cicingeun gancang ngawatak ajianana. Leungeun katuhuna eta budak diacungkeun ka luhur kalayan pancuh dina kuda-kuda anu kacida wewegna. Buri nyai dina peureup anu diacungkeun ngagebur ku cahaya hejo. Si Kaka ukur celemet ningalikeun. Si Rohiman ngadorongkeun 2 dampa leungeunna. Wuus dumadakan aya sora angin anu handaruan dangdaunan anu gararing anu patumpuk-tumpuk di eta tempat rabeng siga anu katiup ku angin puyuh. Ari jirim budak leutik teu gancang mata malah ngajengjen siga nu keur ngararasakeun hiji kekuatan lawan anu keur ngadesek ka dirina. Sanggeus kekuatan lawan beuki deukeut, wuus jirim budak leutik ngadorongkeun leungeun katuhuna. Wrrr belesat cahaya hejo ngabelesat mapag panarajang si Rohiman. Jelegur kadenge sora kekuatan anu diadu pohara tarikna. Jarig jeug si Rohiman jarig-jeugan undur-unduran aya kana sababaraha lengkahna. Si Kaka pohara ngagebegna sabab teu nyangka kekuatan eta jirim budak leutik aya di saluhureun anu jadi baladna. Sabab atara pisan jirim eta budak mah anggar pancuh dina tempatna sanggeusna ngadu kekuatan. Si Rohiman gancang ngawatak deui kekuatan andalanana, tapi samemeh si Rohiman nyacap ngawatak ajianana. Wos belesat sakilat budak leutik ngadorongkeun leungeun katuhuna. Cahaya hejo anu ngagebur ngabelesat lempeng pisan kana awak si Rohiman. Awas Rohiman awas, cek si Kaka anu pohara reuasna. Tapi telat samemeh si Rohiman bisa gerak. Cahaya hejo kaburu neumrag kana dadana. Beledag! Si Rohiman ngagoak pohara tarikna dituturkeun ku awakna anu ngalayang sarta anu saterusna mah ngagebut ningang lemah. Rohiman dina kaayaan anu pohara reuasna si Kaka gura-giru ngagajeleng nyamperkeun baladna anu keur papalengkingan nyekelan dadana. Kaambe ku si Kaka aya bau hangit tina awak baladna. Rohiman cek si Kaka hariweus-weus nyangkeh awak baladna. Aduh jagoan cek si Rohiman ngan ukur bisa hargungan. Kadenge ku si Kaka budak leutik ceuserian, tapi pohara ngagebegna sabab sanggeusna direret eta jirim budak leutik teh geus eueuh tina tempatna. Kulapes si Rohiman kapiuhan. Rohiman cek si Kaka rampang rempeng. Teu loba deui mikir ragayeng baladna anu keur dina kaayaan kapiuhan dipayang jorelat jeleng ninggalkeun eta patempatan muru deui ka lembur Cisastra.
Mitra-mitra pemirtob dongeng Mang Guru, gancang na ieu carita si kakak geus anjog ka lemur Cisastra. Kang Ohim kunaon Kang? Cek nyiratih rawah riwi sanggeusna si Rohiman nepi ka imahna. Kunaon ieu teh jang kakak? Cek Mang Taujiri mitohana si Rohiman sarua rampang rempeungna. Kateter kudu ngabangcat bumi namang jajan teh ya Mang doh. Duh jang Rohiman anak king dedeh teuing kasep, cek Mang Taujiri jadi milu rawah riwi siga pamajikan jeung anu jadi anakna. Ari dina caang mah atra kaayaan si Rohiman estuning pikawatireun, bajuna rangsak sarta tutung palebah dadana. Dadana oge boleker siga tapak kaduruk, tina sela-sela bibirna ngalai getih hideung lalambaran. Beja pa beja-beja gancang pisan nerekabna. Warga Cisastra tarumplek ka imah Mang Taujiri hayang nempo kaayaan si Rohiman. Si kakak kalayan sabar ngajawab sakur-sakur pananya ti inohong-inohong lembur kaasup pananya ku budahlan. Saha atuh eta budak teh jang kakak? Cek ku budahlan siga anu tumanya ka dirina sorangan. Tina soantena mah siga Neng Arin pakowo, cek si kakak ngaharewasan ku budahlan. Kudahlan pohara ngarenjagna sabab teu nyangka si Rohiman anu geus kanyahoan kamampuhanana bet kateter ku eta budak. Tapi ari beungeutna mah teu sidik. Henteu duh pakowo, da poe katambi kahalangan ku tergos. Kudahlan jadi hulang-hulang menang jawaban samodel kitu mah. Ari warga anu keur araya di dinya pating kacawis jeung pada baturna sabab can ngarti kana naon-naon anu keur diwangkongkeun ku si kakak jeung ku Kudahlan. Beuleuh mitra kaum dangu, rupina waktosna parantos seek insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mang Guru ngadongengna mung dugi ka dieu heula. Mang Guru sejamit mungkuramit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah Meos.